Mana manukna, Dek? Menang beok. Iya nu 5 juta teh. Manuk kelak beo naon mah ya kieu. Beo nu bisa ngomong. Atuh sih bisa ngomong naon? Ieu make assalamualaikum. Bisa. Sok cik gratis assalamualaikum. Beo. Beo. Bisa. Hai sabaraha ieu, Mang? 5 juta ya, 5 juta. Astagfirullah. Iya mah lain beo, Dede. Ieu mah manuk puter. Beo ahang geus yuk bawa yuk. Yo, Mang ulah ngabobodo arai abi, Mang atuh, Mang. Da ieu mah teu apaleun naon. Karek-arek resep kana manukna gen. Beo nya. Tuh beo. Nikat ngadat-ngadat hayang meuli manuk. Juta. Bari jeung sok lamun nya bener beo sok eta sina ngomong. Isin sarjami. Nah, kayak lah di mana-mana ge manuk lamun bisa ngomong ya kadenge kurang lain kadenge ku maneh hungkul. Abada mau ngerti bahasa manuk atuh. Lain. Maksudna teh manuk pangna mahal ari beo teh bisa ngomong bahasa jalma. Harewos, da aing titisan Nabi Sulaiman atuh bisa ngomong jalma. Anjir, titisan Nabi Sulaiman. Isin gua. Waduh, ayo pagawean keluar asup hotel. Titisan naon? Montong atuh situ keda. Di duitan Mang, 5 juta itu. di duit si Mam Lisa galagis di duitan.